Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. A'linu kudu nemrakeun anjeun hada nikaha kana ieu nikah. Waj'aluhu sareng kudu ngajadikeun anjeun kana ieu nikah fil masajidi di pirang-pirang masjid. Wadribu sareng kudu narabeuh aranjeun bidupupi kana pirang-pirang gendang. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Imal kudu migawe anjeun lidunyaka kana dunya anjeun ka annaka kaya-kaya anjeun teh taisyu eta bakal hirup anjeun abadan kalawan salawasna. Wa amal sareng kudu migawe anjeun di akhiratika pikeun akhirat anjeun ka annaka kaya-kaya anjeun teh tamutu eta bakal maot anjeun godan dina poe isuk. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir. Igdanim kudu ngalap sugih anjeun khamsan kana 5 perkara. Qabla khamsin samemeh 5 perkara. Hayataka tegasna kana hirup anjeun qabla mautika samemeh maot anjeun. Wasihataka sareng kana kacageuran anjeun qabla sakomika samemeh gering anjeun. Wa parogoka sareng kana kasalsean anjeun qabla syuglika samemeh sibuk anjeun. Wasyababaka sareng kana kangoraan anjeun qabla haromika samemeh pikun anjeun. Wa ghinaka jeung kana kasugihan anjeun qabla pakrika samemeh pakir anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibni Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Igsilu kudu nyucikeun aranjeun siabakum kana pirang-pirang pakaian aranjeun. Wa khuzu sareng kudu motong anjeun min sya'rikum tina rambut anjeun. Wastaku sareng kudu nyusur anjeun. Watajayyanu sareng kudu gigindingan aranjeun. Watanazopu sareng kudu bebersih aranjeun. Fa inna bani Israila karana sayaktosna bani Israil lam yakunu eta henteu bukti ieu bani Israil yaf'aluna eta sok migawe ieu bani Israil zalika kana itu mazkur. Fazana tuluy zina sahanisa uhum pirang-pirang awewena ieu bani Israil. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Ugdu kudu jadi anjeun aliman eta jadi jalma anu berilmu au muta'alliman atawa anu ngaji au mustami'an atawa anu ngadengekeun au muhibban atawa mikaresep wala takun sareng ulah jadi anjeun al khamisah kana anu kalima patahlika tah bakal hancur anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi. Afdalul imani ari pangunggulna iman. Anta lama eta yen ngayakinkeun anjeun anallaha kana sayaktosna Allah. Maka eta tetep sarta anjeun haitsu makunta sakira-kira bukti anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Afdalu du'ai ari pangunggulna doa. Antas ala eta yen menta anjeun rabbaka ka pangeran anjeun al afwa kana panghampura wal afiyata sareng kana kacageuran pid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Fa innaka karana sayaktosna anjeun ida u'ti tahuma di mana-mana dibere anjeun ku itu afwa sareng afiyah pid dunya di dunya suma u'ti tahuma tuluy dibere anjeun ku itu afwa sareng afiyah bil akhirati di akhirat faqad aflahta tahnya tabagja anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Amajah an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Afdalu shadaqati ari pangutamana sedekah. Antus bi'a eta yen nyebeuhkeun anjeun kabidan ja'ian kana hate anu lapar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Afdalu shadaqati ari pangunggulna sedekah ayat ta'allama eta yen ngaji saha almar'ul muslimu jalma anu Islam ilman kana hiji ilmu summa yu'allimuhu tuluy ngawurukeun ieu si muslim kana ilmu akhahu kadulurna muslim al muslima anu muslim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah.
Abdulul ibadati aripang unggulna ibadah. Naonana ajron ganjaranana. Suratul qiyami eta gancangna ngalongok min endil maridi disagigireun jalma anu gering. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'ad Dailami Imam Dailami an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Wallahu a'lamu bissawab.